Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Anan cana. Qala al-Habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad. Terkenalnya salawatna nusok diange dina kitab rotib aya dina jilidna. Jangan tabaruk lah salawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musii'ina qad ja'uk li dzambi yastaghfirunallah. Tanu terkenal salawat lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu sapa al-Habibu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad, sapa Sayyid al-Habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad, putra Alawi al-Haddad, bin Nasaihi ing dalam kitab Nasaihid Diniyah. Nasaihud Diniyah populernya di kalangan orang. Kitab Nasaihud Diniyah sok dikaji di pesantren-pesantren. Nah, gitu nya. Eta anu karya agung Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah, di dieu oge dicantumkeun dina eta kitab Nasaihid Diniyah. Nasaihid Diniyah. Wa kama yajibu alaika an tuhafidha ala sholati wa yahrumu alaika an tudayyi'aha kadzalika yajibu alaika an tushaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man kana laka alaihi wilayatun fi iqamis shalah. Wa kamalan kayam oleh barang yajibu kang wajib alaika ing atase sira opo antu hapido yen tangaraksa sira ala sholati ing atase sholat. Nah, cek Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nyarioskeun dina kitabna karya agungna kitab Nasaihud Diniyah. Dina eta kitab dicarioskeun wa kama yajibu alaika an tuhafidha ala sholati. Sakumaha pidawuh mantana radhiyallahu anhu yajibu wajib anu wajib alaika ka anjeun teh naon an tuhafidha yen ngaraksa anjeun ngajaga anjeun ala sholati kana salat, maksudna salatul maktubah, salat anu 5 waktu. Sabalikna wa yahrumu alaika jeung wa yahrumu lan haram alaika ing atase sira opo ai ang tudayyi'a yen ta nyanyakeun sira ha ing salat. Jeung haram wa yahrumu jeung haram alaika ka anjeun naon ang tuhafidha yen
antu dayya bahwa yen nyanyakeun anjeun hak kana eta salat. Ngaremehkeun lah nya nyanyakeun teh. Teu dianggap penting. Kadzalika yajibu alaika an tusyaddida kadzalika kaya mangkono harame iku antu dayyi aha yajibu wajib alaika ing atase sira opo antu syaddida yen ta banget ngabangetakeun sira ala ahlika ing atase ahli sira wa auladika lan pira-pira anak sira. Nyakitu deui haram nyanyakeunana saperti haramna nyanyakeun ngalalakeun kana salat eta wajib ka anjeunna nekenkeun nya antu syadida teh nekenkeun ala ahlika mentingkeun ala ahlika ka keluarga anjeun wa auladika jeung pirang-pirang anak anjeun. Jadi kudu lebih ditekankan karena masalah urusan marentahkeun salat mah gitunya. Ka keluarga, ka anak. Wa kulli man kana laka alaihi wilayatun. Wa kulli man kana lan saban-saban wong wa kulli man lan saban-saban wong kana kang ono laka kedue sira alai ngatasé wong wilayatun apa wilayatun pamarentahan fi iqamis sholati ing dalam ngajenengakeun salat atau ing dalam ngadegakeun salat. Wilayah maksudna wilayah di dieu jeung setiap jalma anu kaayaanana eta si jalma kamilik anjeun aya dina bawah tangan urang maksudna wilayah dinya aya dina kekuasaan urang nya misalkeun mah adi atawa dulur atawa mentema guru ka murid muridna gitu nya atawa karyawana eta wajib nekenkeun pi iqamis sholati dina nangtungkeun salat dina nangtungkeun marentah dina nangtungkeun marentah ngadegkeun salat ku marentahna wala da'lan aja ninggal sira lahu maring ahli lan anak ahli kalan auladaka ulah ninggalkeun uzron ing udur pitar kiha ing dalam ninggalakeun salat jeung ulah ninggalkeun anjeun lahum ka eta ahlik jeung auladik nya ka keluarga jeung ka anak-anak sumawana ulah ninggalkeun maksudna mere peringatan jeung lebih dipentingkeun uzron kana uzur jadi tong mere uzur maksudna jangan berikan alasan kepada mereka untuk bisa meninggalkeun kana salat wa malam yasma wa yuti fahadidhu wa akibahu waqdob alaihi wa man lan utawi sapa wong iku lam yasma ora ngarungu sapa man wa yuti lan ora anut sapa man fahadid maka madene sira hu ing man wa akib bil amar wa akib lan nyiksa sira hu ing man waqdob lan muriang-muriang atau bendu sira alai ngatasé wong muriang panasan
Wa malam yasma wa yuti fahadidhu wa akibahu wagdob alaihi. Nah, gitu. Siapa yang tidak mendengar dan tidak taat, ancamlah dia dan hukumlah dia, marahilah dia, nya. Lamun tah teh mah tenurut asyadda wa adoma mimma tagdobu alaihi. Anu nyarekana teh leuwih bener-bener, ngambekna leuwih bener-bener, wa adomalan leuwih gede mimma katimang saking tagdobu muriang-muriang sira, adat-adatannya ambek-ambekan muriang-muriang alaihi ngatese wong lau atlapa lamun ngilang ngakeun ya sapa wong malaka ing arta sira. Jadi maksudna non kudu leuwih ambek, leuwih ngadat, leuwih nekenkeun, leuwih marah nya, gede marahna tinimang tina marahna alaika ta si jalma lawi atlapa lamun teh emang ngaleungitkeun eta si jalma kana harta anjeun. Munda temanya urang teh dileungitkeun harta atawa karusakan gitu nya. Tak kudu bakal ngambek meureun temannya, tah ngambekna kudu leuwih ti eta gitu. Dina pada urang mentingkeun kana salat. Gitu meunya. Apa sabalikna? Ya, lamun sabalikna kumaha nek salat mah atau urusan maneh gitu beuneunya. Tapi nu penting mah harta urang. Tah eta mah lamun di dieu mah ceuk Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad mah tok kenging gitu. Bertentangannya. Bertentangan. Jadi kudu nama leuwih urang leuwih keneh ngambek di mana lamun bawahan urang eta ninggalkeun kana salat. Nek keluarga, nek anak atau rek karyawan urang. Leuwih ngadat kumaha ngadatna teh kitu nya. Tibatan eta karyawan atau bawahan urang, karyawan atau bahan urang ngaruksak kana barang urang gitu. Gitu nya. Ieu mah ceuk Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad. Pa in lam tab'al maka lamun ora tumandang sira kung tak maka ono sira minal mustahinina bis salat iku setengah saking wong kang ngina-ngina kabeh bis salati kalawan salat wa bi hukukillahi lan kalawan pira-pira hak Allah wa dinihi lan agamane Allah gitu. Nah gitu, jika kamu tidak berbuat demikian maka kamu termasuk orang yang meremehkan sholat dan kewajibanmu kepada Allah. Itu. Jadi non pain lam tap'al kuna kungta minal mustahinin kasebutna mustahinina bis shalah wa bi hukukillah wa dinihi. Wa mana qobat lan utawi sapa wong aqaba lamun kang nyiksa si aqaba tak fil madi bener aqaba lamun kang nyiksa sirahu ing wong wa godibta lan muriang-muriang sira dat-adatan muriang-muriang dat-adatan sira alai ngatasé wong walam jam tasilan ora anut sapa wong wayan zajir lan ora marine sapa wong paabhidhu maka ngadohi sira hu ing wong angka saking sira gitu nya. Waman aqobata jeung lamun tah teh mah eta si jalma lamun tah teh mah kurang teh geus dibere efek jera gitu nya, geus dibere hukuman hu ka eta si jalma ka bawahan urang teh nya anu aya dina
tadi teh wakuliman kana laka alaihi wilayatun anu aya di bawah urang nya wa godibat nya terus geus diambekan alai ka eta si jalma walam yam tasil tapi teu nurut eta si jalma wayan jazir teu nurut non tenurut pisan nya tidinya wayanzir maka ora anu walam jam tasil non wayan jazir jeung teu non ngaranna teh teu daek nuturkeun pa abhidhu maka tidinya mah geus we nya keputusanana non jauhan angka ti anjeun kitu nya eta piwuruk ti Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad dina pada naon kudu mentingkeun leuwih kana hukukillah wadinihi kana hak-hakna Allah tibatan hak urang kitunya wah nyaman beuing jiga nu kitunya santri bakal payu jiga santri bakal payu kitunya mun teh mah suatu perusahaan non ngeliatin nekenkeun kana pirang-pirang hak Allah wah jigana ajengan ge bakal arusaha bakal non ngaran teh kanilai jigana teh sabab Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad mah nya nekenkeunana dina perkara salat diangkat ke kana daek salat daek naon diangkat janten pedamel nya diangkat jadi pagawe gitu katingali mukmin jeung muslim sabab modalna lamun geus mukmin mah berarti ka Allah ge geus jujur piraku kanu sajena lamun mukmin fasik meureunana gitu ka Allah ge anu maha boga alam anu boga langit jeung bumi geus ngabohongan komodi ka jelema kitu nya pandanganna Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad mah watrudhu lan nolak sirahu ing uang pa inna maka sotone uang iku iku syaitanun nagiranya iku syaitanun setan alif laman teu oh nya iku syaitanun setan la khaira kang ora kebagusan iku maujud pihi ing dalam atine wala barokatalan ora anana barokah iku maujud tahrumu haram apa mualatuhu asih-asihane uang wa muasyaratuhu lan rewangi hu ing uang jauhan usir geus beres putus kitu nya Sayyid Abdullah Al-Haddad tegas mentingkeun kana hukukillah jeung dinihi sebab teh mah dia salaresna teh cenah eta teh syaitonun setan kitu anu teu aya naon teu aya kahadeanana sama sekali wala barokata jeung teu aya kaberkahan nya teu aya kahadeanana teu aya kaberkahanana diingu oge gitu kerasnya kos gitu kos kumaha aja ya kos Kanan jeung Nabi Nuh juga nantinya kan gitu Kanan jeung Nabi Nuh gini ketika Allah naon ngaranna teh komo Nabi mun jeung budak gitu ketika ketika Gusti Allah rek nurunkeun siksa gitu sedengkeun eta Nabi Nuh teh Kanan teh kan ya putrana teh keur keklebekan kumaha Gusti itu anak kuring cenah anak kuring Gusti geus anu teu ngilu ka maneh mah geus pegatkeun gitu tuh ahli maneh mah keluarga maneh mah ta eta gitu anu nuturkeun ka maneh saeutik anu nya na parahu angklung-angklungan satu nya kabeh tamin ahli mah can ti golongan ahli anjeun mah menurut kana hak-hakna Allah anu nuturkeun ka anjeun gitu
tahrumu mu'alatuhu wa muasyaratuhu, haram dipikanya ahna jeung haram digaulanana, ya haram muqayyad ieu nya. Kusabab pendapatna luar biasa, pandanganana geus seukeut samodel kelas Wali Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad gitu. Wa tajibulan wajib apa muadatuhu, naon ieu teh, nyatrune hu ing uang, wa muqaatuhu lan megot ing uang, wa huwa lan utai uang iku tetap minal muhaddina, satengah saking wong kang pada non pada nyulayani kabeh lillahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wajib ngabencina jeung megatkeunana gitu. Sami wajibna wajib muqayyad anu berasalkan akidah tina pandangan anu suci Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad. Wa huwa ari eta si jalma satengahna minal muhaddina anu nyulayaan ka Allah nya, anu bedegong menjelma muhaddin nya, nu bangkawarah lillahi ka Allah wa rasulihi jeung utusan Allah. Qala Allah Ta'ala, qala ngadawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mujadalah ya. Jadilah La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Gitu sagitunya. Al-Mujadalah ayat eta saberate 22. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim dalam kitab suci Al-Qur'an kang mulia. La tajidu manane wallalam bimuradihi. La tajidu ora bakal nemu sira kauman ing kaum yu'minuna kang ngimanakeun kabeh billahi kalawan Allah wal yaumil akhiri landina akhir yawadduna hale asi-asian kabeh man ing wong hadda kang nyulayani sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah walau kanu lan lamun ono sapa man haddallaha wa rasulah kan ya jamaknya rujukna iku aba berarti khobar kananya iku aba ahum piro-piro bapane kaum au abna ahum atawa anak-anake kaum au ikhwanahum atawa piro-piro dulure kaum au ashiratahum atawa kancane kaum. Manane wallahu alam bil muradih. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yawadduna man haddallaha wa rasulahu.
saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak kalian atau anak-anak dan saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Panapyal iman, maka napiakeun sapa Gusti Allah al imana ing iman anil muaddina saking wong kang asi-asian kabeh, lil muhaddina maring wong kang nyulayaan kabeh, lillahi maring Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi Allah ngalengitkeun kana kaimananana tina jalma anu mikanya kabeh ka jalma-jalma anu nyulayan ka Allah jeung Rasulna. Gitu. Eta mula ada ayat nu di luhur nya. Walaupun tadi teh kana abaahum au abnahum au ikhwanahum au ashiratahum, sok sanajan eta teh dulurna atawa anakna sekalipun atawa bapana sekalipun, gitu. Walau kanu min akrobil akrobin, ya. Sok sanajan sapa wong kang nuliane kabeh teh iku satengah saking luwih akrobil akrobin pang parak-parakne wong kang pada parak kabeh, pang deket-deketna misalnya dulur gitunya, dulur deket, lanceuk, adi, akrobil akrobin atawa bapak, anak, incu gitunya. Ieu mah sekilas gambar lamun dina Al-Qur'an mah nya kelasna para nabi nyata nu digambarkeun Gusti Allah, Nabi Nuh jeung anakna Kan'an teh. Gitu nya Ahrisu maka non Ahrisu benernya kasang maka lobahane sira kabeh rahimakumullah ta'ala rahimamuga mika asikum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Pahrisu ngajalankeun alal muadobati ala sholati ngatasé netepi ala sholati ngatasé salat. Wah jalma jurna loba ieu teh nya alal muadobati ala sholati wa ala huduriha. Maka jalankeun ku maraneh kabeh dulu ieu saur Sayyid Abdullah Wil Hadadnya pesan beliau alal muadobati ala sholah kana netepkeun pesan berikut. Pahrisu maka sok jalankeun ku maraneh kabeh saur Sayyid Abdullah Al Hadad nya mere pesan ka urang sana alal muadobati kana netepkeun ala sholati kana salat wa ala huduriha jeung kana nekanan atawa ngahadiran kana salat pil masajide ing dalam piro-piro masjid nya diunggal-unggal masjid salagi masjid mesti keneh aya mah kitu nya di masjid saena Sayyid Abdullah Alawi Al Hadad mah gitu ya, supaya urang ngin status teh ka malaikat mencara bahasa status teh nya urang teh seolah-olah ngin statusnya katinggalna dicatat teh sae gitu nya, status sebagai mukmin teh sae ya bil masajid
Wasta'inu billahi min tadji'iha wa ahsinul musara'ata ilaiha wa adimul uqupa alaiha fahiya magnamur robihina wa fauzul atqiyai al mubasyirina wa rohatuz zuhadis solihina wa da'bus su'adail muhtadina wa salwatus sopwatil muhibbina wa ghanimatus sadatil arifina. Benar tuh? Benar sarwa? Bisi yang beda. Wasta'inu lan nyuhunkeun pangdaksa sira kabeh billahi ka Gusti Allah. Aku kituna sok nginta pertolongan urang. Kasahadeunya urang nginta pertolongan lain ka jelema. Ka Gusti Allah nya melalui taat batin. Nya sambungkeun hate urang ka Gusti Allah. Muntah teh urang can bisa nya posisi nate can bisa we loba halangan gitunya puntangkeun saraya sambungkeun hate ka Gusti Allah sok sanajan urang can bisa ngalaksanakeunana nya wasta'inu billah iwati hiji-hijina anu bisa digieun tangguhan ku urang ka Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan Gusti ngajantenkeun abdi teh ahlina Gusti ahli masjid ahli na Gusti ahli nu daek nangtungkeun kana salat sok sanajan ayeuna teh duh Gusti ese hayang istiqomah dina berjamaah teh sok ese nya ese nya kadang urang sok kesel kadang aya urang nu rajin batur nu eueuh gitu teh eueuh deui urang ge nya muntang saraya ka Gusti Allah minta jiiha saking nyanyaakeun salat nya mudah Gusti mudah-mudahan abdi dijauhkeun ti golongan ulah dugikeun ka ngajadikeun Gusti ti golongan jalma anu tadi teh naon mustahinin nya mustahinin bis shalah nya nyepelekeun kana salat nya kabelah dina salat berjamaah kitu nya. Salat berjamaah teh gede kaunggulanana gede kaistimewaanana muntah teh mah urang geus bisa konsistensi dina salat anu 5 waktu tingkatkeun kitu nya mun urang can bisa ningkatkeun nya eueuh deui urang ngenta tulung ka Gusti Allah nya da moal bisa batur nulungan ka urang nya nu bisa mere taufik jeung hidayah mah Gusti Allah. Gusti linteuh hayang kitu nya loba kaditu kadieu loba kaditu kadieu tapi di sisi lain dina titik eta urang kudu minta mah ka Gusti Allah nya harapan mah kudu aya Gusti ayeuna mah riweuh-riweuh ting kitu nya tapi dina hate mah abdi teh hayang selalu salat berjamaah hayang selalu salat di masjid kitu mentah teh mah urang lepas nya salat teh nya sorangan nya teu di masjid kitu nya tapi hati orang kudu dicantelkeun kudu ngarasana langsa gitu. Wasta'inu billahi min tadji'iha wa ahsinul musara'ata wa ahsinu lan ambagusakeun sira kabeh al musara'ati musara'ata jadi maf'ul al musara'ata ing rerekatan ilaiha maring salat wa ahsinu jeung ngabaguskeun anjeun kabeh al musara'ata kana non ngaran teh gariges teh naon disebutna teh nya cekatan lah katanya musara'ah ilaiha kana salat gitu ngabaguskeun gitu ketika ngadenge adzan teh buru-buru cekatan nya urang kana salat teh kudu rawing ceuri teh ibarat jelema anu hayang dahar geuning gitu
buru-buru gitunya masak buru-buru non kieu buru-buru nah buru-buru itu nya kaos nu lapar lah gitunya dibaratkeun teh mah gitu wasinul musaraah teh jadi ngaendahkeun sabab urang teh butuh nya ieu tong ngapna kawajiban we teh sabab urang teh nu butuh kana rahmat Allah dina jero kawajiban teh sabenerna mah eta teh ngadidik ka urang supaya urang teh jadi jelema anu mandiri, mukmin anu mandiri. Mukmin anu mandiri teh kumaha? Urang teh jadi apal, urang teh jadi nyaho bahwa urang teh butuh kana rahmat Allah. Kusabab butuh urang kana rahmat Allah nya seolah-olah eta teh hukumna jadi wajib. Wajib teh teu meunang ditinggalkeun. Disebut teu meunang ditinggalkeun seolah-olah urang tingkeun gitu sabab lamun eueuh nu penting teh ngarasa kurang gitu jadi we disebutna teh wajib nya jadi urang kadang-kadang ku kata wajib teh sok kasiksa wajib teh gitu nya ada berat padahal mah dina jero kecap wajib eta teh ada sesuatu titik kasih sayang emang kabutuhan urang gitu. Da Allah mah emang tebutuh gitunya nek salat nek teu salat nek iman nek mukfir nya bodo amat ngan eta urusan Allah ngan urang sebagai urusan hamba kanu jadi Allah tong ngomong gitu disebutna takabur kos gitu nya disebutna takabur nya cantang tuh tah eta teh katangtuan eta bahasa kitu lain hak urang nyebutkeunana urang mah hak urang we uruskeunana sebagai mukmin gitu anu beriman anu ngabogaan pangeran nya ulah dicoba-coba ulah dicoba-coba teh kumaha cantang tuh cenah euy lah eta dicoba-coba hak pangeran eta wa ahsinul musaraata ilaiha kana salat getapan ya. Seolah-olah orang teh anu butuh pisan gitu katingalina wa adimul ukupa wa adimulan ngalanggengakeun sira kabeh al ukupa ing netepi iktikaf maksadna alaiha ing atase salat ukuf pahia magna murrabihin pahia maka utawi salat iku unggon jarahe wong kang pada bati wa pauzul atqiya lan merkolihi wong kang pada udi takwa maksudna al mubasyirina kang den bubungah kabeh warohatuz zuhadi lan anane wong kang pada tapa asolihina kang soleh-soleh kabeh wadak busu ada ilmu tadin lan ngulinakeun kalakuan wong kang pada bagja kabeh al muhtadin kang pada oleh pituduh kabeh wasal watu sopwatil muhibbin lan mareme piro-piro pilihane wong kang pada asi-asian kabeh wagoni matusa datil arifin lan jorahane piro-piro bendera kang pada makrifat kabeh gitu. Mana gitu wadimul ukupa alaiha jeung ngalanggengkeun anjeun al ukupa kana iktikaf alaiha kana salat netepkeun pahia mangka ari eta salat teh naon disebut salat eta magna murrabihin nya magna burrabihin mana bieu teh magna murrabihin keberuntungan atawa non ngaran teh menjadi harta rampasan bagi orang-orang yang beruntung wa pauzul atqiya
jeung keberuntunganana orang-orang nu takwa. Wa fauzul atqiya al mubasyirin, kabar gembira na ahli surga. Warohatuz zuhad, rehatna orang zuhud. As-solihina anu pada soleh kabeh. Wada busu ada ilmu tadin nya eta teh tindakanana jalma-jalma anu memperoleh atau menang petunjuk kebahagiaan nya. Jaminan orang terpilih lahnya anu dipika cinta atau anu cinta ka Gusti Allah. Wasal watus sopwatil muhibbin ya, jalmi-jalmi pilihan Allah nu dipika resep ku Gusti Allah salat. Wa ghanimatus sadatil arifin, jeung harta rampasanana orang-orang atau jalmi-jalmi anu ma'rifatullah ya. Resep salat berarti geus marifat teh nya. Lamun tercan resep salat tapi geus ngakukeun marifat nya, ngahaliwu teh gitu. Ngahaliwu tak disebut lagi ghanimatus sadatil arifin, cek Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad mah harta rampasan orang anu makrifat ka Allah. Jadi lamun rumah saurang makrifat ka Allah, pan syaratna iman teh kudu makrifat. Berarti kudu demen urang kana salat. Ulah ngaku makrifat ari salat tara kitu maksudna. Teh disebutna ngahaliwu. Wa marhamul ulama'il amilina, lan nambane pira-pira ulama al amilina kang pada amal kabeh. Lam yastagol, hale ora nungkulakeun huming ulama anha saking salat. Syagilun, apa kang nungkulakeun. Walam yubalu, lan ora marduli sapa ulama inda huduriha, ing dalam nalikane nekani salat. Bitoli'i, kalawan anakang mungguh. Wala nazilin, lan ora kalawan tumurun. Ulubuhum, utawi piro-piro atine ulama ila huduriha, maring nekane salat. Tahinu iku condong apa non atine wa ing dapawatiha, lan ing dalam nalikane pote salat. Tak sapu susah apa ati wata innu, lan lara apa atine palahu maka kadawe ulama biha kelawan sabab salat. Al parahu utawi bungah, wal huburu lan tegese bungah, wal bahjatu lan tegese bungah, wasururu lan tegese bungah. Oh bahasana lobanya bunga hungkul tapi mana beda-beda. Al paroh, al hubur, al bahjah, wasurur, eta manana sadayana bunga. Parohimahullahu, muga maparin rahmat sapa Allah Gusti Allah. Imro'an, nya ing wong badaro kang non kang ngaburu-buru teh masa Jawana teh kang gas-gas badaro nya anu kang age-age kanan kang naon badiru teh kami teh nya wadi orang di mukana kang ngagegereh lah bunga buru-buru ya sopo imro'an ila taati maring pirang-pirang taat. Takitu wa rahamul ulama il amilina, masih kene salat. Jadi salat teh naon cenah? Obatna para ulama anu ngamalkeun kana ilmuna. Ya. Lieur ya ulamanya salat. Lila-lila teuing salatna keur buyeng. Keur buyeng nih. Jadi kudu nama kitu gitunya. Loba kabingung teh kudu loba salat, lain loba kabingung jauh tina salat. Aneh kene batinya urang mah batinya. Jelema aneh payunan Allah teh.
Sabab urang mah mukmin pasek teh gitu nya. Jadi kudu nama semakin loba kabungung, semakin loba karepet, semakin loba kasusah, semakin orang teh kudu lila sujud lila dina salat. Kudu nama. Ari mah boro-boro dina salat oge cek paribasana mungkin jadi hoream kan gitu ya. Loba masalah itu jadi mungkin hoream tah aneh teh. Berarti koswah keneh urang teh hate teh nya. Bala keneh loba orayan hate urangna. Bala kene hate urangna loba kalajengkingan gitu nya sehingga teu nyaman di bawah salat teh padahal mah kudu nama urang keur loba kasusah loba kabingung loba kahayang nya lobakeun salat nya Salat ki. salat seteki aja tasbih ay gawean boro aja tasbih tungtung ge pardu ge ka rug tung ari kahayang loba hayang kanu geulis hayang kanu herang ari salat subuh waktu naburang aduh ari dia gitu ari dia mikir kumaha Masya Allah, gitunya pamajikan kabogoh hayang nu herang ari salat berang wae gitu sandu zaman now gitu nah mana gitu jadi ngalengit tanya ngigo tuh lagi piana mana bieu teh ulama marhamul ulama amilin obatna para ulama amilin lain ke rumah sakit gitu salat gitu sarolat ulama mah gitu dan kesama ulama can jadi ulama oge gitunya teu ka rumah sakit teh asa tegenah gitu gitunya hayang we dipariksa teh ya gitu ada ulama mah cager gitu ku salat oge cager sabab dina salat aya Fatihah aya obat syifa aya Quran aya tasbih aya zikir sagalana rupa sagalana aya dina salat mah nek dikir qauli nya dikir ucapan nek dikir hate nek dikir gerakan kabeh aya dina salat mah ngan pada hatena teu ngilu salat teh tunggu nanti jadi itu jadi obat urang nya tah pansing horeng geningan para ulama ge marhamul ulama amilin teh jadi obat salat teh nya jadi obatnya jadi obat naonnya obat lahir obat batin lam yash nanti gitu lam yasgolhum tenungkulkeun nya teu kafokuskeun hum ka ulama anha tina eta salat gitu nya teu kaganggu kuno sejen naon nya minta teh tidak terganggu apapun dari melakukan salatnya rek keur kayaan kumaha wae oge nya getap keur waktuna salat mah nya wah geus salat heula nya nek keur komo keur ngobrol meureun nya cacak keur kumaha wae oge keur kayaan pentingna tinggalkeun bae heula itulah nya ieu nyaritakeun ulama nya sabab ulama mah ngajadikeun salat teh sebagai obat lam yasgilu ana nya teu kaganggu kuno sajen teu katunggul kuno sajen ana dina salat syagilun anu katungkul anu fokus anu mentingkeun walam yubalu ing dahuduriha mereka tidak peduli halna yang menaikkan ataupun yang menurunkan pangkatnya misalkan anak orang teh jadi tukang kuli wasok sia cenah cek dunungan teh lamun sia salat dipecat sabodo gitu gitu nya apa wae teh santri nu kitu nya hebat teh santri mah gitu udah daripada aing teh salat kajeun cenah dipecat oge gitu belana santri mah kan padahal teu kaciri ku batur hungkul nya manehanana bela kana salat iwal teh jeung babaturanna deui unahan ente eureun gawe udah ari babeja ka batur itu pugu urang teh teu genah ngan nya eta dinya teh aduh aing teh bisa salat cenah itu
kajen lah aing kajen daripada teu salat cenah gitu aing mending keneh dipecat. Oh hebat, jadi nu ngahebatkeun teh nya babaturan deui we kitu, nya babaturan deui gitu. Baturan padahal teu nyahoeun gitu. Bahkan teu nyahoeun hiji acan babaturanana dina hatena mung teu genah nya di mana ketika kajen teuing lah gitu, kajen teuing urang mah dipegatkeun we daripada heueuh ngalawan teu bisa kumaha teu bisa gitu nya. Gusti da abdi mah mung ari kieu cara namanya amun teh mah usaha tanpa usoli kajen teuing geus we lah putus sampai di sini saja. Tah gitu nya. Tah eta ge santri geus kateban berkah ulama eta teh gitu nya. Berkah ulama, berkah tina ngaji nya narap imana teh. Najan nya manehana teh dakwah henteu kitu nya boga ngaji boga budak ngaji henteu gitu nya. Tapi dina hatena mantapnya mutiara anu teu batur nyahoeun iwati nu nyahoeunna teh para malak-malakna Allah. Gitu berkah ulama teh. Walam yubalu ing dahuduriha jeung teu mandalu sapa ulama ing dahuduriha ing dalam nalikaneun kana saat bitoliin kalawan anak yang mungguh. Ya gitu nek diturunkeun pangkat sabodolah kitu nya ancamanna atawa darajat atawa dunya. Nah jadi kulubuhum ila huduriha hatena teh selalu nya kana salat itunya unikna. Nah gitu unikna mentak cek batur mah cenah cek nyaritakeun cek baturna deui cenah si eta mah belegugnya pada mah geus genah pada mah keun kajeun we atuh cenah gitu nya kunaon aneh teh nyaho ting kunaon nya make pegat pada mah alasanna teu nyaho batur teh eta gitu nya salat nya daripada urang ngudag anu diudagna kalangkang gitu sedengkeun gitu urang mah lain ngudag kalangkang tapi ngudag realita kenyataan hidup anu boga hirup anu kudu urang dituturkeun mah lain kalangkang hirup gitu mantakan hebat kos kitu nya ngan kitu teh hanya kana teh jarang anu nganyahokeun nyahona nya nu nganyahokeunana nya malak jeung Allah nya malak-malakna nyatet nya hiji-hijina jelema gimana sampai kumaha itu tara bebeja nya ka jelema-jelema di Indara. Etalah hebatna kaistimewaana mukmin tahinu wa indah pawatiha tak sapua tainu palahum biha gitu nya insyaallah nya jika ada salat yang kodok hati mereka sedih dan berduka cenah jay. Duh aing euy salat teh dikodok. Geus ngerasa sedih can gitu. Urang bunga wae nya dikodok teh. Ya. Saat ka barang wah kodok ya. Kodok. Ngamakeun bab kodok. Padahal mah kuduna mah sedih teh nya. Anu kunaon urang boga sifat kitu bate aya kalajengking di hate urang. Anu kudu dibersihkeun ku urang ku istighfar. Gusti boga dosa naon urang. Ya gitu. Wa ingda pawatiha ta sapwa tainu falahum biha farhu wal hubur. Hati mereka sedih dan berduka dengan melakukan sholat qada. Hati mereka gembira, bangga dan sukacita di mana lamun ngalaksanakeun sholat gitu nya. Tak saputainu falahum biha al farhu wal hubur wal jatu wasurur bunga we pokona. Kalaku mau ge bunga we, bunga teh kan di nun ngana digambarkeun teh puas hati urangnya. Alhamdulillah senang urang seneng kumaha alhamdulillah bisa sholat gitu kumaha gitu kamari mah ngeunah mah ngeunah euy cenah cuman teu bisa sholat gitu ayeuna mah rasa nyaman hade teu ginggiapeun kami asa ginggiapeun aduh asa sieun pokona mah tenang hade teh ayeuna mah alhamdulillah sholat geus bisa laksana kebayah kajenting pegat Gusti Allah Maha Uninganya mentah tema aya pada melan mudah-mudahan anu boga dunungan teh bager
gitunya pungal bangeun teh bageuna ngartikeun kana posisi jalma mukmin muslim waktuna salatnya diberi kebijakan anu luas tah di dinya urang mah hayang di dinya gitu sugan pangneangankeun atuh oh aya di ditu oh langsung pannya sok aya jalan wae jeung jalma mukmin mah nya insyaallah nya tong melang tong hariwang palahum biha al parwal khubur wal bahja surur farihum ta'ala imro'an badaro ila ta'at ya. Muga-muga Gusti Allah imro'an mikanya nya kahiji jalma badaro ila ta'at anu sok ngaburu-buru nya gesan-gesan getapan juga nama badaro ila ta'ati maring pirang-pirang ta'at. Muga Gusti Allah mikanya nya eta bahasa moga-moga teh bahasa moga-moga tapi bimanana pasti ngan kusabab pake moga-moga teh eta kahambaan urang gitu kahambaan urang sebagai mukmin bawah nah gitu tapi padahal mah eta teh mudah-mudahan Allah ngarahmat atau Allah mikanya geus tangtu padahal eta teh Allah teh mikanya ka jalma eta jalma anu sok ngaburu-buru kana taat ngan bahasa doa sok pake muga-muga gitu naon mungkin make muga-muga nyata nandakeun kahambaan urang wahapadoh jadilah nya wahapado jadi geuning saeutik deui nya teh salah dua saeutik deui kagok atuh beun nya saeutik deui ayana we cangkel saeutik ngopi heula lah cangkel saeutik wahapadolan ngaraksane sapa imro'an ala padihi ing atase padune Allah fil jamaati ing dalam jamaah pahia maka utawi salat iku al magnamu sawiji jarahan al khatiru kang gude wal fauzulan kabagjaan al kabiru kang gede coba punten ayang beng tunuh nih bari ngalenyap inget ka guru balagan bari nunutan bari udud we lain sul adabnya mana bete wahapadolan ngaraksa sapa imro'an ala padi pil jamaati paya al magnamu al khatiru eta sawiji jarahan kang gude nya keberuntungan anu pohara gedena wal pauzul kabir kabagjan anu kacida pisan pohara bagjana pa in sami'tu maka lamun ngarungu sira kabeh ngaraksa parduna Allah dina berjamaah mudah-mudahan urang ge sing boga harapan jadi bahasa mudah-mudahan tadi kahambaan urangnya jadi urang kudu boga sifat harapan eta mentah teh sok sanajan urang kadang-kadang belang betong bae nya berjamaah kadang berjamaah kadang teu tapi kudu nangsa eta teh kudu nangsa al maghfur lah rahimahullah taala moga-moga dirahmati Gusti Allah emut kapun guru alhamdulillah anjeunna kana berjamaah sok sugut kitu nya nyontohan teh pikeun ka lamun teh mah santai we telat berjamaah gitu nya gugubrag kudu we berjamaahnya nah gitu gini ya wahapado ala padi pil jamaatnya jadi ngaraksa sapa imro'an kana padu bikin ka berjamaah eta teh emang kauntungan anu gede pohara anu gede kabagjan anu pohara kacida pisan bagjana pa in sami tu maka lamun ngadangu sira kabeh wa ta'tum lan taat sira kabeh sa'idtum maka bagja sira kabeh wa aplahtum lan makoleh sira kabeh pa in abaitum lan lamun lumuh sira kabeh
wa aradtum lan tegese mengo sira kabeh nya ngabalieur mengo teh Mengo. mengo wae tong mengo wae tuh teh teh gitu mengo eta teh aradtum Pakod balagotnya maka teman-teman tumeka opo almaadiru piro-piro perkara kang non nyusahakeun wal hukmu utawi hukum lillahi ku tetep kadawe Allah al aliyyi kang luhur al kabiri tur kang agung. Alhamdulillah gitu. Pak in sami tum tah lamun marane ngadangu lamun ngadangu aranjeun kabeh wato tum jeung nurut aranjeun kabeh saintum nya maksudna anu tersebut di luhur nya keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan anu parantos disampaikan ku Sayyid Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad gitu nya saintum wa aplahtum maka kacida bagjana maraneh kabeh jeung kacida pisan beruntungna maraneh kabeh nya jeung kacida pisan non dia tuh bahasana teh nya abnaitum teh pohara welah pokok namanya hebat luar biasa ayeuna sabarikna wa radtum cik Sayyid Abdullah Alawi Al Haddad menta teh ngabalengo mengo sira kabeh ngabalieur gitunya karena keterangan karena penjelasan anu geus dijelaskeun ku kaula cek mantena faqad balagotil madir maka tenen buktos anjeun teh eta aya dina anu cilaka cenah nya ma'adzirah perkara anu non ngaranna ma'adzir naon ma'adzir gitu aya dina cilakanya urang teh naudzubillahi min dalik mantak istain bilahnya kedah minta tolong ka Gusti Allah nya dina perkara salat mudah-mudahan urangnya konsisten dina salat kenya aya naik turun wajar da urang teh jelema nya jelema naik turun keur rajin-rajin suati keur iman gede meureunan kitu nya keur turun-turun tak keur turun kumaha encas ku hate urang nya encas kunaon ku istighfar Gusti aya naon ieu teh rada hoream kana salat kitu nya nu asana sumanggarna sakunaon ieu teh Gusti dosa naon nya kadahara naon Gusti dahar tinggal gitu wal hukmu lillahil aliyil kabir Gusti muga Gusti nulungan abdi nya supaya semangat dina ngalaksanakeun salat terutami salat berjamaah tah kedah aya harapan kedah aya harapan sepotos kitu nya sifatna jalmi mukmin mah gitu tah kata kasauran Sayyid Abdullah Alawi Al Haddad anu ditutup dipungkas ku doa Allahumma salimna minal mukhziyati wa dulluna alal khairati wa do'ib lanal hasanati waghfir lana sayyiati wa as'idna fil hayati wa ba'dal mamati ya waliyal khairati wa ya rafi'ad darajati wa ya rabbal aradina was samawati bihaqqi sayyidina Muhammadin afdalil bariyati wassallallahu Muhammad wa alihi washabi abdul salatu wa azka taslimat wa samal muslim walhamdulillahirabbil alamin amin tah ieu doa beliau nya doa beliau anu diluhurkeun derajatna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya tong nyebatkeun daya ieu anjeunna ngadoa nya urang dibaca doana jadi seolah-olah anjeunna ieu teh nya Allahumma ya Allah salimna muga Gusti nyalametkeun nya na ka urang sadaya minal mukhziyati nya saking perkara atawa pirang-pirang golongan anu hina gitu tina perkara nu mantak ngahinakeun waduluna jeung muga Gusti nuduhkeun Gustina kabdi sadaya alal khairati ngatasi pindon-pindon kahasayan kana pintu-pintu kahadean nya
doa perlu urang teh nya. Pancek Gusti Allah teh naon uduni astajib laku ngan kudu sesuai jeung syariat ngadoa urang teh pan urang teh yang jadi urang teh kan statusna mukmin urang teh statusna muslim kudu sesuai doa teh sesuai jeung syariatna gitu kakuduanana diterapkeunana uduni astajib lakum teh ulah menta kana perkara anu ceuk nafsu urang tapi kudu menta kana perkara jeung kabutuhan urang dina syariat agama nya jeung bekel urang secara pardoain disebut pardoain teh berarti meureun secara konon secara individual urang teh boga urusan khusus nya jeung Gusti Allah. Nah eta anu kudu dipenta ku urang mah nya waduluna alal khairat teh nya muga Gusti seperti kieu contohna eta nu dicontohkeun ku Sayyid Abdul Alwi Al Haddad nuduhkeun Gusti ka abdi alretik kana pintu kasayan wa dhaif lanal hasanat jeung muga Gusti nilepkeun atau nikelkeun ngalipat gandakeun bisa lana ka urang sadaya al hasanati ing pinton-pinton kasayan kana sakabeh kasayan wagfir lana ta kalimat wagfir lana tehnya para ulama ge menta teh naon hiji titikna yang dihampura dosa ku Gusti Allah nya dosa lahir atanapi dosa batin nya takabur jelema lamun ngerasa di jelema dirina geus teu boga dosa nya nauzubillahi min dalik eta gogoda jelema anu cek paribasana dina lahiriahna soleh padahal mahnya dina kasolehan teh loba ta'adubna urang nya anu perlu urang teh non ngoreksi nya kana pagawean urang teh loba salahna nya gitu mantap kalimat wagfir lana teh kalimat kunci sebagai status mukmin urang sebagai kunci sebagai status muslim urang kalimat wagfir lana bawaen urang teh boga pangeran anu maha agung. Jadi kalimat wagfir lana eta kudu ku urang dicantelkeun dina non ngaran teh ainul basirah urang nya mata batin urang wagfir lana ya Allah moga Gusti ngampura ka abdi sadaya dosa lahir boh dosa batin nya asayyiati kana pirang-pirang laku lampah anu goreng wa as'idna jeung muga Gusti maparin kasalamatan kabagjaan pil hayati dina waktu hirup ayeuna wa ba'dal mamati jeung dina waktu maut abdi ya waliyal khairat. Nah ieu teh kalimat nyambungkeun hate urang kalimat ya teh nya kalimat nyambungkeun hate urang ka Gusti Allah tak sok aya ya harap nida cek budak santri teh nya ya harap nida teh yap ya paranti nyambungkeun nya kana keluhan urang kanu jadi pangeran urang mata kalimat ya Allah ya Rahman ya Rohim nya teh kalimat nyambungkeun teh nya amun make ya teh temake ya tengona naon nya nasalukallahumma ya Rahmanur Rahim Al Malik Al Qudus cukup make alif lam ngalap tabaruk tapi ketika nek nyambungkeun pake iya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam nya jadi di mana lamun kalimat nyambungkeun berarti hate anu ngomongna eta teh nya di seolah-olah hate urang nu ngomong ya Rabbana Rabbana teh aya harap nidaan nya dina salat kabeh nya Rabbana aya ngabuang harap nida tan tinggal dinasab Rabbana nya kalau loba kan kalimat Rabbana Rabbana lakalam doa ya Rabbana teh kalimat nyambungkeun atuh jadi nu ngomongna teh hatena aya iyaan teh gitunya nyambungkeun Gusti nyambungkeun ka Gusti nya Gusti pangeran abdi sadaya gitu kan ya Rabbana teh
Nun Gusti menjek bahasa Sunda jadi kalimat bahasa lemes Nun Gusti jananya make nun ngan eta mah gaya siloka bahasanya Itu make iya. mah Make nun tuh make iya. make nun tapi ya nun nya kaula nun nya ya walia jadi kalimat deket lah nya pakai ya takribnya kalimat sambung ya waliyal khairat nun Gusti anu ngurus kana sakabeh kasayan wa ya rafi'ad darajati jeung nun Gusti nu ngaluhurkeun darajat ieu teh kalimat teh jero sapa namanya kalimat jaro hungkul kalimat anu make iya teh ya seolah-olah urang teh keur berhadapan jeung Gusti ya rafi'ad darajati ya rafi'ad darajati nun Gusti nu ngaluhurkeun darajat gitu nya ketika nyebutkeun nun Gusti nu ngaluhurkeun darajat tidinya leburlahnya derajat naon bae nya derajat naon bae nu aya di alam dunia bahkan derajat urang ge lebur hina payunan Gusti mah ya rafi'ad darajati nun Gusti nu ngaluhurkeun darajat jadi seolah-olah jalma anu geus ngaluhurkeun darajat ka Gusti mah seolah-olah hina we manehanana katingali we Gusti teu bisa we ngahinun ngarasa mulia nya keukeuh we posisina manehana dina ngarasa hina wa ya rabbal ardi nun Gusti nu ngarus bumi ieu wasamawati jeung pirang-pirang ieu langit nu katembong kitu nya nu ieu mah bumi mah nu katincak anu kurang dicicingan da urang teh pan diplakeun ku Gusti teh di bumi lain di langit mun di langit mah bentang murag meureun ya diplakeun ku Gusti Allah teh di mana di bumi urang nya diplakeun bihaqqi sayyidina Muhammadin kalawan hak Gusti urang sadaya atau pemimpin urang sadaya dunungan urang sadaya Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu Abdulil bariyati anu leuwih utama-utamana pirang-pirang makhluk wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi afdhalas shalawati wa azka taslimat moga maparin nambahi rahmat takdim sapalo Gusti Allah la sayyidina ing atase Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing atase keluargane Kangjeng Nabi wasabilan sabate Kangjeng Nabi teu kudu disunahkeun lah nya ieu mah geus populer ieu afdhalas shalawati kalawan leuwih utama-utamane pirang-pirang shalawat wa azka taslimati lan leuwih suci-sucine ya af'al tabdil eta teh nya kalimat afdhala azka nya ngangge leuwih kang leuwih utama-utamane pira-pira salat wa azka shalawat wa azka taslimati lan leuwih suci-sucine pira-pira kahormatan antanapi salam wassalamun utawi salam iku tetap alal mursalina ing atase pira-pira utusan utawi walhamdu utawi kabeh puji iku tetap lillahi kadawe Allah rabbil alamina kang mengurus kang mengurus sakabeh alam amin alhamdulillah risalah hiji ya. Parantos beres ya. Kari risalah anu kadua mengenai non pipadilati jamaah padilah berjamaah jeung non ngarapetkeun barisan salat Qur'opat nya eusina ieu mah kitab Qur'opat risalah mentak disebutna ge arba'a rasail subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kedaplah Bidayatul Hidayah.